Ampun Gusti aing mah. Aduh. Lapar gitu teh lah. Kang, ka dieu. Ya hayang teu. Naon teh? Uguh atuh hayang teh euy. Keur lapar kieu mah. Ieu tah boga Geus beres jago. ngayos teh. Geus, Aduh, urang macan beres-beres ngayos teh euy. hayang lain. Heueuh, hayang atuh. Nah, kita nyaman kita. Goblok teh pugu aing teh tawar gatra Nah, hiji-hiji. tujuh teh. Ampun ah. Jagung teh melau bakir teh mana teh? Bawa aing ti imah. Nah, ninganan Nya ngeunah da gratis. Kana bentenya. Nya eueuh da kur hiji-hiji. Nah aing maneh. Para rugi kitu mah. Hah? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin teh. Ngan hacakal teh euy leutik jeung saeutik. Mana si aing anu teu ngeunah leutik-leutik. Prakusa teh kudu sagede cokor aing. Oh, Mana ngeunah aing teh. naon sia teh tadi nawaran. Aing teh hayang. Oh. Aing mah kitu ku aing mah dihakan meureunnan. Ampun ya Allah, ya rugi eta jelema. Ngeunah nya puguh ngeunah da gratis atuh. Aing teh hiji-hiji anu dah. Atuh keur naon ditawarkeun jadi amak-amakan kitu teh jelema teh naon teh si eta teh nya. Amun nyaho kitu aing moal didahar jelema teh. Mama, minta duit. Minta duit, jajang naon? Jajan naon ieu teh? Lain ngelel. Maneh mah ngan beuki jajan we pan bapak maneh teh teu usaha. Engke we engke ah. Pokoknya untuk oleh. Taan duit we pejuh teh eta manu hiji nya pan teu boga duit. Bapakna ngan ulin we jeung ulin. Nah pikiranna duit teh isuk teh ngan duit teh jeung duit. Jajan. Alek minta ke bapak. Pak, minta duit. Ngan duit pan ka mamah maneh. Cika tuh Dibeli. teu dibere. Aduh, aing mah koret inung maneh mah da ku bapak geus dibere tadi teh 200.000, Neng. Tante dibeli. Aing mah koret inung maneh mah ka inung maneh we jig balik deui. Da aya terus dibikeun, jig balik deui ka itu jig. Minta duit teh ka saha kalau oleh. Mah, untuk bapak ke mama. Naon ka dieu? Minta Dieu ka bapak lin minta. Cek bapak kumaha? ke mama. Aing ngamangan ka mamah we hayang jajan lain. Dakur saeutik duitna oge cek bapak sabaraha kitu. Oke. Goceng we nya. Hajung ah geura jajan tong minta deui geus. Baju jajan we pagawean teh gablek duit bapak maneh nganggur kitu. Geus sang balik deui ah. Yo, urang teh meunang ieu sayureun teh ayeuna mah. Naon ieu teh? Oh iya, di sayur. Lain bete rek neangan lauk, ieu Kapan ieu teh dengekeun. lauk meureunnan. Dengekeun budak teh bolak-balik bete minta duit tong sok loba ngomong atuh boga duit saeutik oge. Oh, atuh kudu. Pan nyaho budak teh beuki jajan ieu teh jang resiko panan sabulanan duit Ada piraku 200.000. budak teh bere jajan karunya budak. Ungal poe ungal Pan emang usik. koret ka Lain budak teh. koret sih teh ieu teh duit 200.000 kudu Bukan mah. ieu lauk teh geus lah. Ngomongkeun bae duit. Ieu. Ieu. Kumaneh we sayur nu kitu patuh. Ieu. Sia teh. Aduh, aing meunang ngalah hese-hese. Maneh mah boga pamajikan teh kitu-kitu teuing nya. Ah geus kitu ah. Lalieu. Budak tuh uruskeun tuh ka itu tuh bisi kumaha onam jajan sorangan. Wah, Panjang mau jalan ada mobil. dukut jalan lagi jajan lagi ada dukut. Omongan budak teh tong jajan teuing coba nyaho hirup balangsa. Maneh mangan hayang kitu we ti peuting. Ayo wayah kieu nyarekan ti peuting ngagalay we ka urang sia mah. Nya da beda deui sia. Omong-omongan kitu patut.
guys ya. Mana yang muka resep-resep ting. Hampir ungah tuh. Ripu aing hampir ungah puting jeung mana aing teu kuat. Aing. Pak bagus ya. Jangan neng ah. Nah, ayeuna hade atuh arek moal. Ban lieur sia teh. Jangan aing mah nuturkeun budak ah. Lieur. Aing mah sowak boga pamajikan teh ungah puting kitu mah euy. Kuat begang ke ya aing ya ngageang ke ya.